jelema teu mungkin kabeurean ku cucuk kuda, tapi jelema bakal kabeurean ku cucuk peda. Matak musuh nu paling nyata lain batur, lain deungeun-deungeun, lain nu cua, lain nu ngewa. Musuh nu sabenerna awak bapak masing-masing. Nah kuring ngomong teu make keterangan anak cek Nabi. Perang Badar teh perang gede, perang Hondak teh perang gede, tapi aya perang leuwih gede, merangan hawa nafsu dirina sorangan. Bener. Matak nu kudu dilawan teh lain batur, awak urang. Lamun pengajian asapang pengajian anak lawan ku ibu kudu nemongkeun tawado hirup. Lamun boga ilmu ulah asa aing pangbogana lawan ku bapak. Ilmu teh teu berkah eueuh amalna. Matak tina ilmu luhur ilmuna kudu bareng jeung luhur amalna. Alah berat bro, hese nya